abah ke mana? Ke tempat dinten, coba kebon air nawar. Aduh. Mana? Balik nama si emang naon ya bener. Abah capek ya, lus mata baru lem. Oh itu abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kakak. Sama nama ya abah? Urusan emak. Oh, neng tuh udah belajar. Tuh budak mata kudu nyawa iya geus diuk lah barek buka lagi ya. Yang oleh-oleh teh. Ah iya ya ha. Mana? Eta sesuhaneun. Aduh. Gendeng atuh. Sok geus susu ka itu. Barek istirahat deui aduh. Capeknya alhamdulillah geus beres urusan teh. Hang. Cai hang. Abah yang minum ya. Sekuat. Han. Tadi tuh mana cai teh abang geus haus ya. Aduh. Ari abah dan teh mawa minum gini teh mah. Ngomong naon maneh? Abah capek-capek karak balik. Geus teu entah kita ajo anak itu. Aduh, pek. Ayo dicerita aku kalau tehnya capek-capek abah. Yuk, yuk. Ya. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini udah tadi marana. Arek ka saha? Si Ehang. Geuning ya. Hang. Hang eta baru daftar babaturan maneh. Geus belajar, Cang? Ehang. Amang. Boleh cenah hang kadia hal ulina. Pula jauh teuing nya. Udah. Si aya kalong. Nah, kade di jalan. Eta mana masa salaman sama kau urang abah ya. Tak itu. Tenang hati-hati. Gedang. Gampangna kahareup lah ka tukang. Tuh, aya grupan si Ehang tuh. Ayo datang. Ya, udah dari tuh. Ayo. Ada kabarana mana? Ayo orang kayak Mas Ehana. Ayo. Pakai tudung siapa itu? Assalamualaikum. Salam. Ieu gini. Eta mosok cakalik na tanah. Ieu tah anak kosi maksud abah teh. Aya naon ieu? Nirurusuhan. Eta betah eta banjur tuh. Si Ehang pagawean. Abdi. Naon kasih. Kemari si Ehang nawarkan tanah ke Abdi. Tanah Abah kan luas. Hari dijual kan Abdi orang kaya. Oh ya pantas ya menepas orang Cina. Lain. Hari si Ehang melikit tuh budak teh kekarak ditinggal ke nopat oke ku abah. Teuing tah. Aya sapang di mah dijual ku abah. Sapang ki tapi Ya, kamu narek tanah kabeh jeung imah-imahna beuli ya. kieu abah mah ieu nya. Tanah mah daripada dijual mah urusan ku abah. Ayeuna mah si lain kabeh mending ari di dieu. Mangga kitu. Cuman teh budak teh. Para penjual saya menjual tanah. Borok kokok teh teh. Eta kolot-kolot sombong. Naon eta ngomong? Tan. Han, balik mana? Ada. Balik ke itu. Kan diuk. Kadinya kade di. Jadi ya jeung abah. Lain tadi geuning aya nu nawar tanah ka abah. Mana rek ajual tanah? Sama. Lain si ena mikir ka hareup, abah mah boga banda naon mola ka dijual. Mikirkeun maneh, adi-adi maneh, indung maneh. Kayak modenan boga perlu mah sahabat wae. Ulah sok hayang dijual. Tuh tinggal batur nu tangana loba. Dijual anu teh boga naon? Kudu syukuran. Ya. Terus anu ngomong gitu lah.
Saya tanya anu tadi anu kadari ya geuninganan kos eta saripit kitu geuningan arek meuli tanah cenah luas. Wah bari usir we. Aya tah mah kita meureun lah teu ngomong Matakan kade ulah kali-kali deui nya. Lamun aya nu nawar kitu. Ya. Ya kade tah pesen ti abah. Ulah sakali-kali deui tanah mah ulah wakah hayang ngajual. Engke urusana ge abah atur deh tadi adi maneh. Hah? Oh, dah enak aja enak istirahat itu geradahar naon. Muli sukun ka Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Pemirsa di mana wae ayana dina bodor Sunda ieu ulah poho subscribe, like, share, jeung komen ya. Buah cau, buah tomat, buah peuteuy, buah alkesa eta ngaranna buah-buah.